Assalamualaikum Boboto, balik di channel Noticias Persib. Boboto orang review pertandingan kamari ya. Persib lawan Solo 27 Oktober 2025 main di Stadion GBLA. Persib ngan 10 pemain tapi bisa nyetak 3 gol kudu nama 3-0 tah. Ngan dianulir hiji padahal si Ramon teh dan handball jika nama si Ramon teh eta mah ngan benang ping-ping na hungkul bobotongan. Aduh, ari si Luco nyeleding make VAR ditinggalikeun, ari si Ramon ngagolkeun teu make VAR, pan aneh anjir. Pokona mah kamari mah edan lah pokona mah. Mimiti pas menit-menit 5 menit 10 menit 10 menit Persib geus mulai kaciri ieu naon nya skemana kumaha nyerangna gitu nya. Lini tengahna edan pisan halus pisan sancan si Luco kartu beureum nya bobotonya. Wah ngeunaheun lah pokona mah anu mimin heran mah eta ngarti ka si Eli nya kuat pisan anjir. Fisikna gitu di tukang hareup ka tukang edan di mana-mana ya wae eta bener pembelian teralus lah pokona mah si Eli mah edan pisan ai mimin teh kan ningali manehanana sancana di main di timnas, main di Belandana di PEC Cuele teh ngan kakara asup Persib anjing ieu pemain geus mah meskipun leutik gitunya tapi edan we gitu tambah deui ayeuna penyerangna sebenarnya si Ramon mah kudu dimandian heula bobotoh sebenarnya mah si Ramon mah sial we eta mah sial wae sabaraha kali ieu ge sok kamari sok on golna si Ramon teu ku hulu teu ku suku edan pokona mah ngan kudu dimandian heula eta mah di bawah heula kudu nama bobotoh si Ramon mah. Si William si eta pemain edan bener si Baros mah si Mbappe mah si eta teh bisa nyimpen posisi di mana wae gitu. Jadi bola teh jiga nu nyamperkeun wae ka manehanana bobotoh sok sirik-sirik ku bobotoh. Bener teu cek omongan mimin bola teh nyamperkeun wae ka manehanana. Jadi pas manehanana finishing lagi alus wae finishing nanti bisa jadi shot on goal, bisa jadi gol komo deui kitu nya. Pokona mah kamari edan mun si Bojan ge bener eta pelatih halus pisan si Bojan. Si Luco kartu beureum menit 30-an, 30, 35 lah pokoknya mimin ge eta. Asupkeun Mang Adam ngaganti Sadil ada hampurannya Bang Sadil da gitu pelatih leuwih apalah gitu nya mimin ge mun aya di posisi Bang Sadil pasti kecewa lah gitu kakara ge main rek menunjukkan kualitas urang tiba-tiba diganti tapi da kumaha deui da eta kebutuhan tim gitu kartu beureum di lini tengah da lamun eueuh penyeimbang mah di lini tengah da Persib pasti kaserang tuluy nya alhamdulillahna Mang Adam asup DMF na alus CMF na ge alus gitu jadi seimbang gitu. Jadi Persib kamari juga teu main 10 pemain masih 11 we jiga kitu. Da teuing meureun nyating Solona kurang greget teuing kumaha tapi nya edan bisa sok saencana ngalawan Selangor komo jeung Selangor ge edan pokona mah mimin hampura can nge-review pertandingan Selangor kakaraya waktu ayeuna gitu. Kewe lah mun next selanjutnya tanggal 1 ngelawan Bali urang review deui da mimin teu bisa ka ditu teu boga ongkos ka dituna jadi kayak orang review we nonton heula di TV we gitu. Tah terus ieu deui bobotoh ulah poho tah si Mark Klok teuing jiwa leader nate ngeri pisannya jiwa leader nate kapake pisan di Persib mah si Mark Klok mah bener-bener jadi leader teh di lini tengah teh jadi bisa nyaimbangkeun gitu pemain-pemain kabeh gitu nya tambah deui di tukangna aya Barba
hese lah geus jeung back Itali mah lah bola kumaha ge beunang wae ku si eta mah tandemna Matricardi leuwih edan temenin babak kaduanya Kakara ngasupkeun sabaraha jadi back nanti jadi limanya beki dari si Solo teh hese deui we nyerang nanti tapi da kumaha da Persib mah tuh pemain intina ge alus pemain cadanganna alus jadi bingung ngelawan Persib sebenarnya mari nyari pas match awal match kahiji kadua katilu mah nya Persib teh eta mah keur ieu we keur hayang apal heula meureun pemain teh cikumaha cik liga hiji gitu nya oh liga hiji teh kieu tah kakara match kadituna dibenerkeun ku pemain-pemainna ge gitu lain istilahna pemain-pemain nu dibareuli-barutut henteu ngan eta mah emang bener keur hayang ningali heula we gitu jeung naon istilahna teh ame padu padan lah gitu ame chemistry-na kuat lah gitu pemain teh nya alhamdulillah na ayeuna geus berarti di bulan Oktober ieu teh 4 kali win atuh Persib teh lawan mana wae sok lawan Selangor lawan Biak lawan kamari Solo hiji deui lawan naon lah pokoknya mimin teh pokokna mah edan pisan lah kamari mah Persib gitu nya insyaallah lah ieu mah bisa hat trick lah hat trick juara nyari di ACL mah lolos fase grup asup 16 besar gugur ge teu naon lah tapi nya mimin mah hoyong nanya nya minimal atuh perempat final we gitu asup lah tapi yakin Persib ayeuna bisa hat trick anu di ACL na bisa ngharumkeun nama Indonesia pokokna mah kitu we sakitu we tim mimin mah pokokna mah ngelawan Bali insyaallah menang deui pokokna mah si Ramon bisa ngasupkeun lah prediksi mimin mah Ramon pasti ngasupkeun lawan Bali jeung Andrew Jung pasti ngasupkeun pokokna mah kitu bobotoh oke urang penak deui di review pertandingan salajengna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.